Orang Sunda teuing kunaon lamun ngomong tiap mengi kalimat anu aya huruf B jeung D di tengah-tengah sok dileungitkeun. Contohna kieu. Mang, Mang, liar ke Bandung. Teuing euy, pen motor rek tempet dari tamal. Sore, orang naik Kalemang. Rek naon rek meuli Pinang? Pinang Bandung. Oh, sugan teh rek meuli enog. Istilah urang rek ka handapna nya rek meuli senal. Terus orang naik nitip senok ya. Enok naon? Senok temok. Oh, heueuh. Yang geus, orang naik mani heula nya. Aya anukna. Aya, nu eueuh mah emel. Heujuh gerah mandi eme teu modo mah. Didinya mau kuning. Ah, mau muning. Aneh bisa genut.